Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas hiji kumaha damang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah barudak kumaha damang. Ya Allah ibu lami bisa tepang sarang barudaknya. Jigana semester ayeuna mah semester genap ayeuna urang teh acan tepang pisannya. Mugia barudak sadaya sehatnya. Amin. Alhamdulillah orang lajeng di barudak ka pangajaran salajengna teh pangajaran 8. Nah, satu acan ngawitan ka pangajaran 8 orang ngadoa ti payun ya. Ngadoa ti payun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah barudak hatur nuhun pisan anu kamari minggun kamari anu tos ngintunkeun tugas-tugasna anu teu acan ngintunkeun tugasna ku ibu masih ngantosan nya barudak sadaya. Nah ayeuna buka buku Bidadamina halaman 88 pangajaran 8 ngeunaan di dieu aya maca bedas. Barudak apal teu dina gambar halaman 88 ieu teh naon? Ieu teh naon? Nah, ieu teh namina di bahasa Sunda mah katumbiri. Katumbiri atanapi pelangi. Nah, tiasa barudak baca ngeunaan katumbiri ieu. Jadi katumbiri teh moal muncul amun teu aya hujan teu acana. Jadi kedah hujan heula terus tapi hujanna di beurangnya di siang hari di siang amun di wangi moal aya katumbiri teh. Nah kitu mangga barudak maca di halaman 88 dugi ka halaman 89. Satos dibaca lengkepan kalimah nu aya di dieu. Jadi masih kakait jeung halaman 88 ya di 89 nomor hiji dugi ka nomor 8 mangga dikerjakeun nya barudak sadaya. Lajeng deui urang ka halaman 80 mangga buka buku Bidadamina halaman 80 nya di dieu aya kakawihanna bangkong ngajol ka sawah atau amun dina bahasa Sunda mana mina teh kakawian bangka 5. Coba urang nyanyi sasarangan ya. Ku ibu di kawitan ti payun yakin barudak sadaya ngalajengkeun. 1 2 3 bangkong ngajol ka sawah wahai tukang bajigur-gur guru sakola desa saban poe diajar-jar jarum paranti ngaput-put pautri nugar lis-lis lisung kadua halulu luhur kapal udara ragrag di Jakarta tak. Nah dilajengkeun eta dugi karengse kumaha. Nah ibu tugasna nyaeta barudak kirim voice note na ka ibu ngeunaan ieu kakawihan. Jadi kakawihan teh diulang dina akhirna. Jadi kalimat nu dihandap teh ngiringan kalimat akhir nu aya di kalimat tuhur. Jika tadi bangkong ngajol ka sawah wahai tukang bajigur-gur guru sakola desa saban poe diajar-jar jarum paranti ngaput-put putri nugar lis-lis lisung kadua halulu luhur kapal udara ragrag di Jakarta tak jeung satarasna. Oke? Nah ku ibu dugi kadinya heula. Jadi tugas naon we nyaeta di halaman 88 ngalengkepan kalimah sareng ngawih kitunya ngawih di halaman 80 gitu. Oke aya di dieu kakawihan oge di halaman 81 ibu pasihan terang contohnya nya
bulan tok, bulan sagede batok, bulan ring, bulan sagede piring, bulan ruk, bulan sagede jeruk. Nah, mangga bade nu mana wae anu barudak hoyong dikawihkeun, nu utama nama nu di halaman 80 nya bisi aya bade ditambah tambihan halaman 80 hiji oge mangga wios teu naon nya. Sakitu we panginten barudak kami dinten ayeuna. Hapunten ibu bilih aya kalepatan. Nah satu acana ibu bade ngucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nyuhun dihapunten dina sagala kalepatan ibu. Bilih aya lepat tingkah atanapi lampah ibu, nyuhunkeun dihapunten ya barudak sadaya. Hatur nuhun. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.